Sampurasun Barai Cakra. Sebelum dongengnya dimulai, jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, terus ditunggu juga nih like dan komen ya. Baraya Cakra, parantos waktosna 80,5 FM Radio Cakra, midangkeun dongeng Sunda Dora-Dori. Simkuring sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Geus bisa dipastikan yen musuhna teh geus kacida majuna. Sok padahal manehna oge sanggeus ngalaman sababaraha kali jadi pacundang teh teu cicing. Tapi terus-terusan nuntut ilmu panemu nambahan pangabisa pikeun bisa ngelehkeun musuhna. Anu karasana memang kacida beratna teu beunang dihina basa. Tapi buktina mungkin manehna beuki maju, musuhna oge karasa asa beuki berat di ayunanana. Dina hatina mah Ki Jatun geus mimiti ngarasa seber. Tapi lantaran geus kagok asong sarta kumaha wirangna lamun manehna terus-terusan kasoran, manehna jadi nekat. Bari ngagero ngaluarkeun sora anu matak nyentarkeun hate manehna. Narajang kanu jadi musuhna bari dua leungeunna dipentangkeun ka hareup. Sedengkeun masing-masing dampal leungeunna meber. Ramo-ramona ngeluk teu beda we ti anu rek nyakar. Memang kitu kanyatanana. Maehna teh ngagunakeun gerakan cakar maung rek dipake ngarekab genggerong anu jadi musuhna. Aki Mursid teu nyangka seutik-eutik acan yen musuhna rek kayakeun hiji panarajang anu rek kancam genggerongna. Manehna ngan saukur bisa ngagerakeun dua leungeunna pikeun nyuai dua leungeunna musuh. Tapi kalawan sakilat gerakan cakar maung teh jadi robah tujuanana. Ayeuna mah jadi ngabeletuk kana dua tonggong leungeunna. Aki Mursid lain deui ngaranjug sarta ngarasa nyerina lantaran pigeulangna karasana maninggal jedud. Tapi sanajan kitu manehna teu ngejat. Leungeunna anu karasa komper teh terus diseburutkeun ka hareup pikeun ngahanca dua gigirna anu jadi musuh. Anu antukna Ki Jatun ayeuna mah anu ngaranjug lantaran teu sangka musuhna teh kalaka ngancam igana. Anu disangkana tadi mah pasti anu jadi lawanan teh bakal narik leungeunna. Ku kituna rikat mehna ngajaul ka tukang pikeun nyalametkeun gigirna. Tapi hanya akal geus leuir teuing. Teungeulan lawan geus nyampeuk manten anu saterusna ngacedak ngahanca dua gigirna ku teungeulan jampal leungeun anu disagigirkeun. Akibatna Ki Jatun jadi ngaheungge mati ngadeg. Geus kitu cedag we ngageblag anu akhirna manehna nangkarak bengkang bari sungutna ngabudah. Tapi teteh lah Ki Jatun kacida kuatna. Dalam segelinggang di jalma sejen mah dihanca seperti kitu tapi raku bisa menyat deui. Tapi manehna ngan sakedeung pisan teu ingetna teh. Teu lila geus ngorejat deui hudang anu saterusna ngirimkeun panimbug anu kacida hebatna. Saeutik oge teu disangka. Teu disangka ku Aki Mursid musuhna teh kalakah beuki galak lir bagong bayangan. Tusuk! Teungeulan Ki Jatun anu datangna
ngaruntuy terus ditakisan ku Aki Mursid. Bedas anu neunggeul, bedas anu nadah. Akibatna hebat pisan sababaraha kali badan Ki Jatun ngajaul ka tukang teu beda we ti anu nambang lantaran kasurungkeun ku tanaga anu jadi lawan. Sedengkeun Aki Mursid sanajan maehna saeutik oge henteu ngeser. Tapi tetela badana siga anu ngareunteut lantaran dua sukuna nyeblok kana taneuh kateneutkeun ku tanagana Ki Jatun anu memang kacidarongkahna. Padahal taneuh dipake galungan teh sakitu garingna sarta bayedug ngebul. Cusuk dua leungeun anu dieusi ku tanaga anu teu kira-kira kumaha kahebatanna terus diadu. Ki Jatun anu teu woleh ngarasa panasaran hayang ngaragrageun anu jadi musuhna, panona maninga burileng mun kongang mah taksiran hayang neuri buleud anu jadi musuhna teh. Sedengkeun Aki Mursid beungeutna mani geus asak balas nahan tanaga Ki Jatun anu lain lumayan mata kripuh karasana. Jerat Ki Jatun ngejat ka tukang. Kolebat deui maju ka hareup, si horeng ngawahan bari ngayunkeun panimpugna. Tapi Aki Mursid nu ayeuna mah geus nekat reg terus ngadukeun kakuatan tanagana saeutik oge teu ngageser. Kelas dua leungeunna bantrok deui. Sakalieu mah ampir teu ngaluarkeun sora. Tapi akibatna kacida hebatna ti anu eungeus-eungeus. Badan Ki Jatun nepi ka namag sababaraha jungkelan, sedengkeun badan Aki Mursid oge sakali ieu mah nepi ka ngaceleng ka tukang. Sarua pada jungkel jumpalik, aseupan teu beda we ti anu dibalangkeun. Korejat dualana harudang deui. Ki Jatun mah teu antaparah deui sarepet we mah mesat pedogna. Pamikirna ngadu kakuatan sarta kapinteran mah manehna rumasa geus katitih. Ayeuna hatena geus gilig nyang hareupan musuhna rek ngagunakeun pakarang. Ayeuna mah nyabut bedog geuning euy. Jatun. Lain kita tadi atuh sileng teh ha. Aki Mursid ngegero bari merong ka anu jilawan. Untung ngalobakun omong sa Mursid. Gerak cabut tabado Andika. Ari tu hayang diacak-acak mah iga Andika ku kaula. Ki Jatun katakna mah teu euleum-euleum sakitu hatena geus peot teh. Anger keneh sombongna mah ti baheula keneh Jatun euy. Teu robah si lain gede hulu teh. Bae ku kaula dilayanan sia Jatun. Aki Mursid kituna teh bari sarepet we ngalugas bedogna pikeun ngimbangan anu jadi lawan. Diantep mah lain antepeun puguh maksudna oge deuk ngabinasa. Geus karuhan nu jadi musuhna ayeuna mah teu lemor. Teloba catur deui hiuk we Ki Jatun nyamberkeun bedogna. Aki Mursid sakila cingkrak bari nakiskeun bedogna. Tang! Dua bedog diadu ngaluarkeun kembang seuneu. Ki Jatun ngadadak ngaranjug ngarasa kaget jeung reuwas anu lain dikieuna lantaran bedog lawan teh ngajadak ngulawit ka handap ngaliwatan bedogna sarta terus nyuruntuh rek nembus ka kemprongna. Wadah cenah teu karasa Ki Jatun ngegero bari mebeutkeun maneh ka tukang anu saterusna jungkir jumpalik dina taneuh pikeun nyalametkeun dirina tina congo bedog. Tapi pikeun Aki Mursid mah sanajan teu kurang-kurang kasempatan pikeun ngabinasa nu jadi lawanna. Tapi mehna mah kalaka ngajengjen we ngawaskeun Ki Jatun anu keur jujuralitan. Teu beda we ti dogera monyet. Jelas saeutik oge manehna taya maksud rek ngabinasa nu jadi lawan.
Tapi lain itu merapna kaki Jatun mah ngarasa diantep ku lawan teh nafsuna kalah kabeuki ngagugudug boga rasa diheureukeun ku anu jilawana anu matak barang manehna geus hudang deui teh teu antap parah deui seak we na rajang deui. Tapi kapinteran Aki Mursid memang teu kapalang. Sanajan jailawana saolah-olah merestanaga hayang ngaragrageun dirina tapi kalakah maneh sorangan anu diawut-awut. Diawut-awut ku gerakan bedog Aki Mursid. Masih salamet keneh soteh bane we Aki Mursid mah ngayonan teh ngan sakadar puraga tamba kadengga. Sama sekali teu butuh ku nyawa anu jilawana. Ukurna kisan bayi terus ngadesek maksudna mah nunukeun musuh teh bari jeung teu ngaguna sika kana badana. Sumawona mun nepi ka ngabinasa atawa ngarogahala mah. Sikapna Aki Mursid kituna teh lain deui katampanna ku Ki Jatun. Pamikirna Ki Jatun mah lamun manehna geus teu bisa ngejat deui pasti bedog musuhna bakal ngarak-rak kana igana. Ingat kadinya manehna jadi nekat. Bari ngagero manehna malesna rajang. Bedogna mending ngahiung ngaluarkeun sorat teu beda we ti bangsing. Sedeng leungeun kencana dina gerakan cakar maung sakilat ngacius rek ngaramas beuheung anu jilawana. Setan gua ajar kamu. Ya bener kepala batu siamah sia kurang ajar Jatun. Aki Mursid ngagorowok bari rekat luncat ka katuhu bedogna ngahiuk dipake mapak bedog lawan. Timul oge nafsuna mireungeuh lawanna kacida belegongna. Sakitu diberi omer saolah teu dilawan. Nyaeta sangkan ngarti yen mehna teh taya maksud ngabinasa. Tapi Ki Jatun mah keukeuh we murugu bedogong. Tina kana tetep rek minta nyawana. Urang ajar sia Jatun. Urang ajar sia. Barang mileuh bedog lawan rek nyamar leungeunna. Rekat Ki Jatun ngejat bae narik leungeunna. Aki Mursid nya kitu keneh ngagentak narik di bedogna. Lantaran tadi oge bakal tingku kehe pedah beheungna diancam bahaya ku gerakan cakar maung. Cacakan mun teu ditarik mah sanajan bener manehna ngejat oge tetep leungeunna mah moal bisa disalametkeun. Sanajan teu nanggal oge kasabet. Katodel mah bakal kena ku tungtung bedog Aki Mursid. Ku ditarikna di bedog Aki Mursid pikeun Ki Jatun mah asa dibere papan. Sakilatnya berut dina rajang. Anu alat tak-tak katuhuna anu jilawan. Anu hartina leungeunna ngulapes tas narik di bedog. Anu ku ijiran mah Aki Mursid teh moal kaburu bisa nakis lantaran gerakan bedog lawan teh kacida cepetna. Turug-turug ka ayeuna Aki Mursid sasat keur teu sayaga. Tapi Aki Mursid bener-bener hebatna teh. Manehna cukup ngarti yen panarajang anu jadi musuhna teh sakali emah lain takis-takiseun puguh datangna kacida pisan cepetna oge pikeun ngejat geus taya dangka. Sakila timul ingetanana. Mati-matian dihakan taknakna ku bedog anu jilawan. Maehna oge kudu bisa ngasupkeun panarajangna. Mikir kadinya sakilat bedogna nyuruntul pikeun nerobos beuteung Ki Jatun. Akibatna hebat oge. Ki Jatun kontan ngacaweul ka tukang bari narik di bedogna anu teu tulus ngahancatak lawan. Kumanehna geus kabalitungkeun untung rugina. Bener manehna bisa nigas tak-tak musuhna tapi imdalanana manehna oge tangtu bakal ngarandapan katiruk beuteungna ku congo bedog anu jilawan. Hal ieu teh geus bener-bener dibalitungkeun ku manehanana.
kajen tutuls nahan catak-tak tinimbang manehna kudu gudawang beteng mah. Mursid Ki Jatun ngagorowok bari napasna kemung kempes tembong dina renghapan. Tetela oi, adika teh beuki kol kalaka beuki maju. Kaula asa kurang kumaha, nambahan pangabisa yeuh. Ti anu geus-geus, tapi tetep tacan bisa ngungkulan pangabisa adika. Ayeuna mah urang eureun heula euy Mursid. Rumasa kaula euy, kapepen wawasan jeung hayang kieu deui. Tapi tangtu ieu urusan bari dituluykeun. Isuk jangan gitu Mursid. Alah. Tetela euy. Ilinya teh geus kulapes kumaha ye teh? Geus ngomong kitu mah teu antaparah dicuelat we. Ki Jatun luncat kanu poek anu saterusna ngelos teu tembong di jirimna. Atuh Aki Mursid olhok bengong. Ngarasa kaget ku polah anu jadi musuhna. Sakitu geus teu bisa hojah teh tetep we tegat nama. Mantang wal taya pisan euy-euy. Jadaon Aki. Ki. Iya Ki. Karena ngagentak nyamperkeun akina anu masih ngajengjen yang hareup kalebah ngarelesna Ki Jatun. Ae. Nah, ka dieu Yang saha ka dieu? Aki Mursid malik nanya. Alah Ki. Sumuhun Aki da terselami abdi teh Ki. Di piwarangku ini so Aki nyata soalnya teh Aki teh bilih kumaonam. Ae si Jalu da cenah naon atuh Jalu. Jamak sakieu mah hitung-hitung ngajag-jageun urat murungkut we ameh teu rarangkeng teuing. Aki Mursid nemalanana bari nyerengeh sanajan ari napas mah teu we mani ngahegak nyenen kemis. Ayo Ki. Hayu. Karunya sidini Ki hariwangeun nya hayu urang balik we bisi sidini keungeun mah. Aki Mursid nyarita deui bari ngajak ka incuna balik ka imahna. Dalila ieu incu jeung Aki teh geus kaluar ti wewengkon Tegal Pangangonan, lalempang pairing-iring bari saurang oge taya anu lemek taya nu nyarek. Ngabaretem we kawas anu eueuh picaritaeun. Sedengkeun di luhur bulan beuki ngemprai cahayana nyaangan anu keur lumaku barali ka imahna. Baraya Cakra ku ayana riributan di hareupeun tukang cendol tea. Waktu karena dihurup ku Ki Obing jeung dua baturna. Pikeun urang nang karuka mah teu budu matak jadi carita oge. Mimitina mah kitu we di ameng, di warung-warung, terus tu hotel ka pakenyeng malah nerekab nepi ka kontak Cikupa sagala. Pinuh ku beja jeung carita yen Ki Obing sabaturna kungsi diragrageun ku saurang budak ngora waktu deuk nyendol di Mang Dasim. Komo sangeus deui meunang beja yen eta budak ngora teh. Terus diparegat di jalaneun sakitu dibantuan ku Madraul tetep Ki Obing sabaturna teh eleh teu walakaya. Piraku teu mata kaget puguh pikeun urang nang karuka mah Ki Obing jeung Madraul teh geus kaceluk barangasan pisan. Minangka nu kumanehna diambuan teh ngan Ki Jatun jeung Darwita
Tapi sanajan kitu teu matak ngurangan kana kagalakanana. Geus kasohor mehna teh tukang gagaplok cacabok sakalieun kasigeng hatena atawa kapaga kahayangna leuwih-leuwih madraub nu tingkat pangabisana aya onjoyna ti Ki Obing tapi tetep eta budak ngora teh teu bisa dielehkeun. Kukituna jadi tambah ngagederna nu nyaritakeun karena nu dianggapna hiji budak ngora anu luar biasa bari pinuh ku pertanyaan-pertanyaan anu teu manggih pi jawabeunana. Saha ngaranna, urang mana, anak saha, saurang oge luput aya bisa anu nerangkeun. Cukup ku dikanyahokeun yen eta budak ngora teh minta balanja bari nyonyoren itu keruyung nyaeta ruyung kawung anu keur basa riributan teh eta ruyung kawung teh dipake pakarang anu teu kira-kira hebatna nakisan bedog-bedog lawan semu anu gampang naker. Komo sanggeusna urang nang karuka mangih deui beja yen Darwita anu dina sagala-galana leuwih ti Ki Obing jeung madraub kungsi deui dielehkeun ku eta budak ngora. Geus beuki ngageder we cari-carita anu taya anggeusna bari ditungtungan ku pamuji teu sirikna jadi kacapangan jadi senen kalemekan geus jadi sabibir hiji. Mun dina riungan-riungan teh kudu we ditungtungan ku ngadarongengkeun kayaan dirina karna. Tapi kulantaran ku teu nyaho teh kana ngaranna cukup we pada nyelebutna teh si ruyung kawung. Pedah eta mahena teh bari mamawa ruyung kawung anu oge minangka pakarangna. Kuayana beja-beja anu ngageder nu dieusi ku pamuji ka si ruyung kawung alias karna. Geus lain deui nimulkeun katu genah pikeun dirina Ki Obing katut Darwita. Kungsi Ki Obing ngadatangan ka Darwita anu maksudna mah ngajakan babarengan samiuk pikeun males ka nyeri ka karna nyaeta si ruyung kawung. Tapi Darwita nolak basana teh teu perlu babarengan boga maksud males ka nyeri mah mending oge sewang-sewangan aja. Pokok oge Darwita mah lain tokoh baragaju saperti Ki Obing, lain tokoh pamain palacuran anu biasa ngajual laga hareupeun balarea. Manehna mah pangnawatu teu heula ngahaja nyieun pasal soteh jeung karna pedah manehna boga angkeuhan hayang nembongkeun kabelana kanu jadi guruna. Manehna nyahueun yen karna teh incuna Aki Mursid. Ayeuna sanggeus kabuktian yen manehna teu mampu ngalawanan karna. Manehna ngalaman jadi pacundang eleh mutlak, malah nepi karipuh pisan. Ayeuna jirobah tekadna mun talina mah mahena teh ngan sejabebela kanu jadi guru. Ayeuna mah jadi boga tekad hayang males ka nyeri. Ngaran manusia anu teu bisa luput tina kasalahan-kasalahan. Saperti Darwita sabenerna mah maena teh teu perlu nyidem hate anu teu hade ka karna teh. Puguh manehna sorangan anu ngajalanan sasat nyieun kasalahan ti heula. Tapi nyeta ngaran-ngaran manusia teh anu teu ieu titen kana kasalahan sorangan kekewe murugul manehna boga rasa geus diteung-teungan ku karna. Tetep karna teh geus nyieun dosa ka manehna nu daek teu daek kudu dibales deui pikeun mulangkeun ka nyeri. Paingan ceuk bari basa gajah depa dina punduk sorangan mah teu karasa
tapi utek tongo walang taga anu sakitu lembutna napel dina tarang batur maninyeng cela katempona atranaker tapi pikeun karena mah anu memang hatena polos pisan satik oge manehna teu boga sangkaan yen dirina ayeuna jadi bulan-bulanan jalma anu mikagiruk ka manehna lantaran kacurung ku hayang malas kanyirek dumeh masing-masing dirina geus kungsi diragrageun kalawan teu walakaya pikeun karna mah riributan anu geus kungsi kalaman teh tangtu moal aya buntutna jeung Ki Obing puguh teu dihaja jeung Darwita sasat ngasaukur kababawa pedah akina jeung guruna Darwita teh kabeneran mumusuhan anu ayeuna mah da geus dilaksanaakeun ieu ku Ki Jatun bitotama ngalawan akina pira ku sugan Darwita make katutuluyan neundeun hate gorengna kitu pamikiran karena anu memang bolos trong kosong tina rasa timburu jeung curiga perbawa hatena anu bersih tengah bogaan sangkaan goreng kapapada kaula sakali mangsa karena ini deui ka nangkaruka biasa kabawa ku getih kadewasaanana itu kruyung kawungna enama geus tara tinggalin kamana-mana teh sok dibabawa we lumayan bisa dipake ieu sakalian manggih tanyakan malum jalan di sorang teh henteu datar ngabulungbung kenanyak munur teh jaba taregtog deui garintul pinuh ku batu mata klalinu kana dampal suku jaba kenca katuhunana jalan teh barala ngagegedeg pinuh ku tangkal saliara pantes pisan mun dipake panyumputan orai-orai anu marati teheran barang jol oge karena ngarong heap jalma-jalma teh geus mimiti ting karacewis puguh keur jadi obrolan sararea ari ieu ngurunyung datang deui warung Bah Awan anu datangan teh umakuna somyah naker dareh deh amis budi anu sejen atuh manilarangku nembongkeun panghormatan bari panon mah teu eureun-eureun rutret hayang teges kana rupana ku kitu nama kaharti kabeh oge eueuh anu teu ngarasa panasaran hayang nyaho kumaha dedeg pangadegna sarta rupana jalma anu geus disohorkeun jago teh anu dianggapna ku urang dinya mah memang luar biasa puguh atuh tumerapna kakarna mah jadi matak nimulkeun era parada dirina jadi bulan-bulanan sakabeh panon sanajan tetep atawa tetep jeung raretna teh lain nemongkeun rasa nu geuleuh tapi geus cukup nimbulkeun rasa jadi teu betah lila-lila cicing didinya anu matak barang mangena geus beres barang beulina terus we ngincid maksudna mah rek terus buru-buru mulang ka lemurna red ka Mang Dasim tukang cendol hei kabita hayang nginum ketalangke manehna mengkol dina bangku panjang geus nyampak hiji budak ngora anu keur nyenol barang red ka anu anyar datang geus kaharti pasti rek barang beuli saperti manehanana bari ngareret saeutik sebudak ngora teh ngisediukna maksudna mah mere tempat kakarna alah cobi pangdamalkeun cendolna Mang sing rada amis Mang karena pesan segelas gek meh diuk digeuleuh si Jajaka alah aturan ujang Mang Dasim karinggang bagjana kita sumpingan si Ujang deui duh dah Mang Ujang pangesto Mang pangesto sok aduh caliknya Mang Dasim mabagiakeun bari kop kana lumur
hek dielapan heula supaya garing jerona kabireungeuh lapna teh mani geus dekil. Tapi karena teu barang ieu pirosea dalah anu sejen oge tara barang geureuh geus biasa meureun. Mun sakaduli mah sudi teuing. Alah nuhun Mang damang Mang karena bari nyerenge reet kanu gigireun anu keur jongjon ngalaguk channelna. Alhamdulillah sae jang duh si Mang ye dipasian sehat eta jang. Balon Mang Dasim bari song neuneu lumur channel ka hareupeun karna. Tadi engkekeun di lagu karna nguyup channelna. Puguh keur kacidahana angna channel sagelas teh maningan sakotea pisan ngageleser kana ti corona. Sok gelas anu geus kosong teh diteuneun dina urutna. Aduh, rupina mah si Ujang haus pangintanya hanaangnya. Alah, tamih deui Ujang. Mang Dasim nawaran deui. Cekap Mang, duh cekap sakitu oge. Karena bari musiwa ngaluarkeun duit, sok dibeukeun ka Mang Dasim. Aduh sawios atuh Ujang, sawios. Bangun masyarakat segala. Uyuh Ujang. Mang Dasim kekepehan. Mungeun narima duit. Sanaja bener ieu jelema teh anyar pinanggi, tapi lantaran geus kabuktian main jalma jore-jore, mainna teh hayang we boga kahadean. Dari Mang sok calak-calak Mang ada masuk abdi mah ka dieu teh bade meser Mang. Saya pada nyuhunkeun tampi Mang karena keukeuh ngasong-ngasong duit sasen ka Mang Dasim. Tos sawios Ujang sawios da maksa tadi oge Mang mah sejanyuguhan gitu Ujang. Wios tong diatosan entong Ujang. Mang Dasim kekepehan teu dek nampa. Ieu mah si Mang. Wios Ujang sok pesakan deui Jang Nuhun atuh Mang karena tungtung nama eleh deet. Lantaran geus kajudi yen geus kajudi yen Mang Dasim teh moal daikeun narima duit. Mang atuh Mang dikantun karena ini muru jalan anu ngabulungbung kalemurna. Saha eta teh Mang? Si Jajaka dumeh ka tempona tukang channel teh bangun hormatnakel nyaritana. Aduh ka atuh Jang mau ge terang ari wastana mah. Duka urang mana eta si Jalu teh. Kadina oge neme 2 kali sareng ayeuna gitu. Mang Dasim nemalan bari ngareret ka jalan anu tadi kaliwatan ku karna. Manawi teh tos kenal Mang. Geuning mani uplek kitu ari Mang. Si Jajaka tetelepek. Tipayun gitu kungsi nyeno gitu den. Mung teu kabujeng diinum da kaburu riributan jeung Ki Obing. Tapi teu sangka Ujang sakitu katinggalna mah lulus keyeupnya. Tapi pas dermah patelak Jang. Ki Obing sabatuna dugi ka ngajoprak. Saurang oge teu anu mangapulia Jang. Mang Dasim dalitana jadi kapapanjangan. Hai. Hebat oge atuhnya Mang. Si Jajaka ngarasa helo ku caritaan Mang Dasim teh. Kantenan we atuh Jang. Darupina wae. Ki Obing teh ngarasa penasaran. Teras we teh ngarudag malah tamih batuna duaan gitu. Nu saurang mah namina teh si Jepri Prok Madraub pangarti langkung ti Ki Obing. Namun kabuktosana mah saurang oge taya anu mangi Jang. Diparenan kabeh. Geus kitu kurunyung dia batuna leuleus keujeup si Saep. Saep mana Mang? Sok mana meuli wae. Dah si Mang make upami ngadongeng sok ngacapruk deun sawios deun nya eta alah ngasakotea batu ku anjeun dipelenan gitu Jang tah.
kumanehna teh gitu Jang. Mang Dasim nyalitana jadi tambah ngalantur ngadongeng na katetelusan bajeng